mana kekuatan si kilat teh mana teangan kulit dewek jeung daging anu hipung tulang anu manusia teangan dewek moal modar ku andika ilmu andika nanaonan kawas kitu patut sia bewok montong sombong sia sakedeung deui andika bakal tilar dunya kuring moal mere ampun deui ka andika lamun andika teu hayang babalik pikir sia rasakeun ieu hiat bersat tobat Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Ayeuna simkuring bade neraskeun hanca carita si Kidang Kilat Jago Tanding. Carios ieu karangan simkuring Pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina neraskeun hanca caritana dina ngacaprak ngaler ngidulna leuwih sumanget deui sareng mudah-mudahan sasieur sabeunyereun tiasa ngabebrah manah kaum dangu di mana bae ayana. Tapi satu acan simkuring neraskeun hanca caritana ayeuna simkuring bade nuhunkeun dihapunten kasadayana kaum dangu di mana bae ayana saupami anu nuju manco ngaraos kirang enak tata bahasa atanapi ucapan-ucapan anu dipidangkeun ku simkuring atanapi dicarioskeun diucapkeun dina ieu carita kumargi. Simkuring mah sanes tukang dongeng ulung tapi tukang ngacaprak ningkah ngaler ngidul sareng deui simkuring mah teu kawas tukang muka carita atanapi maos carita pendongeng-pendongeng anu sanesna maca buku atawa pangarang nulis heula direka dikitu dikieu henteu simkuring mah nya wargi langsung direkam saharita naon bae anu aya dina emutan dicarioskeun digelar diucapkeun dina waktos ngarekam teu aya tulisan-tulisan teu aya buca baca. Jadi hapuntennya wargi-wargi Sunda sadayana saupamina kirang merenah tapi sanaos kirang merenah atanapi ngacaprak oge mudah-mudahan kaum dangu sadayana tiasa kahibur ku carios anu dipidangkeun ku simkuring. Mangga ayeuna cuang kawitanan. Harita dua jawara teh mundur aya kana opat lengkahna kulantaran saenggeus diadu peureub kakuatan batin maranehna teh saimbang. Atuh duanana waktu eta silih pencrong can aya anu wani nyerang deui tapi geuningan Ki Bewok kawasna mah teu resep nempo kaayaan dua patandang teh waktu eta kalah ka silih pencrong can ngalakukeun tindakan. Woi arandika teh rek kilu saembara atawa ngadon rek ngajentul kawas patung kas kitu gawat sia anggoskeun kudu aya anu pugusan bakal menang lamun teu ku dewek dipodalan sia anu kaduana ayeuna keneh. Cuki Bewok waktu eta nyarowok itu bari mencrong ka cida seukeutna ka dua jawara. Atuh dua jawara teh waktu eta duanana ngaleret ka palebah Ki Bewok ngan kulantaran maranehna teh keur aya di jero pakalangan waktu eta ngan saukur mencerong sakedeung geus kitu mah diantara maranehna silih pencerong deui molotot bangun keur nguji kekuatan masing-masing sanajan geus karasa ku maranehna oge kekuatan anu dipimilik ku masing-masingna teh geuningan saimbang. Lumayan kekuatan andika lumayan tapi dengekeun sia dewek moal ngantepkeun andika bakal cucunga di hareupeun dewek dina waktu ayeuna dewek bakal ngabuktikeun andika bakal modar dina gobang dewek sia. Rasakeun yo seret salah sahiji jawara saenggeus nyarita kitu langsung mesat gobangna anu kacida rubakna jeung deui matak silo katempo ku sakabeh warga anu keur nyaksian sabab bedog ka senter ku cahaya matahari matak
Silo kacida ku sabab katempona kacida sekeutna matak paur anu nempo dina waktu harita. Montong suka bunga jeung deui ulah kena boga gobang kawas kitu patut andika bakal menang ngalawan dewek moal sia moal yo dewek oge boga pakarang mah seret lawana sanggeus nyarita kitu teu cicingeun manehna oge ngaluarkeun trisula anu sarua herang kacida matak silo kulantaran ka senter matahari teh cahayana mantul matak paur keur saha bae oge anu ningali keur jalma biasa mah eta anu dirasakeun ku sakabeh warga. Aduh euy seru euy kakara dua patandang anu diadu geus seru kieu tapi euy sanu rek menangnya. Aduh kekuatanna kawas nama saimbang jeung di eta anjir ieuna pusakana ngeri euy ngeri paur sareukut trisula sekut gobang oge sarua euy eta anu dicorobokeun ku para warga anu keur nyaksian patandang anu dina waktu eta kagiliran diadu. Wah aing mah sabae anu menang oge karep teuing sabab eueuh nu dipikarunya eueuh nu diharepkeun menang kulantaran teu pantes kabeh oge teu pantes kudu menangkeun si Nyai anu kacida mencerang nagelis kitu. Aduh kudu nage si Nyai mah menang nage menangkeun calon salah kita anu kasep sajajar jeung manehna kudu dikawin kudu kitu patut malah sing loba ilmu oge teu pantos nya kuring eta teu satuju mang teu satuju nya kuring sarua eta anu diucapkeun sakabeh warga anu keur nyaksian eta kaayaan. Atuh ki bewok anu ngadenge caritaan warga langsung nyerowok setan montong aya nu nyacapek kawas kitu sia caricing lamun aya nu wani ngomong deui dipariskeun beung teh sia kacedog ceuk ki bewok atuh pugu bae sakabeh warga teh langsung caricing teu wani sabab maranehna oge nyaho jadug rampok anu kacida dipikasieun kulantaran dina waktu ayeuna diayakeun saembara oge supaya bisa aya anu ngungkulan ilmu ki bewok. Atuh sakabehna oge caricing jeung teu wani neuteub ka palebah ki bewok anu keur mencerong muterkeun teutepanana matana kawas anu hurung matak sawan sahabat jelma anu waktu harita aya di eta tempat. Atuh sugiwa teu cicingeun manehna teh nyerowok wargi sadaya tenang teu kenging sambarangan nyariosnya teu kenging bilih cilaka kanggo saderek sadayana ayeuna mah mangga anu hoyong nyaksian sagala rupi anu tos dimulai dina waktu ayeuna mangga tapi sing tenang teu kenging asal nyarios bahaya kanggo wargi sadayana eta anu dicorobokeun ku Sugiwa kulantaran manehna teu ngaharepkeun sakabeh warga lembur eta jeung warga mana oge anu nyaksian saembara jadi korban teu pugah-puguh komo deui lamun ki bewok anu langsung nindak maranehna saha anu bakal sanggup ngahalangan geus pasti boro-boroning warga kampung manehna oge bakal cilaka. Matakna dina waktu eta ngusahakeun nenangkeun sakabeh warga. Atuh geus kitu mah warga teh narahan sungut eueuh anu wani nyarita naon bae oge salianti neuteub deui ka pakalangan kulantaran dua jago teh geus silih serang deui ku pakarang masing-masing. Modar sia rasakeun yo hiu blesat terang
kulentrang jaligjug Waktu eta dua nana mundur deui sababaraha lengkah ka tukang kulantaran diadu pakarang maranehna oge sarua kekuatan dua nana teh masih keneh parubahan can aya anu bisa nangtukeun di antara maranehna saha anu bakal menang. Lamun kawas kieu carana moal aya anggeusna maju sok maju anu bagian urutan katilu maju elekeun tah dua jawara kotok teh maju sia maju lamun henteu kudu dewek dipodaran si Andika ayeuna. Waktu eta Ki Bewok langsung nyorowok kitu kulantaran manehna geus kesel ti tadingan saukur nempo dua jawara teh silih serang dina kaayaan can puguh saha anu bakal menang. Atuh patandang nomor 3 teh ngajorelat manehna teh loncat ka pakalangan. Bener kon sabab dewek anu bakal jadi jawara pilih tanding di ieu tempat matakna Arandika duaan bakal dipodaran ku dewek dina waktu ayeuna. Tapi samemeh dewek nindak leuwih hade Arandika duaan anu teu sabaraha boga kamampuan gerak indit kaluar ti ieu pakalangan. Samemeh dewek nindak Arandika indit sia indit Cuk eta jawara langsung nyarita kitu mencerong ka dua jawara anu geus teu heula diadu. Atuh anu nyekel Gobang jeung Trisula teh barang ngadenge ucapan jawara nomor 3 kacida amokna, setan ngahina sia ka dewek. Bener ayeuna urang podaran heula ieu jelma kakarangke urang lanjutkeun diadu kekuatan urang duaan ulah diantepkeun bungan ieu jalma geus wani datang ka hareupeun urang. Modar sia rasakeun yo hiuk leplos jerelat ka celeng hiuplos jerelat ka celeng. Sababaraha kali Trisula jeung Gobang dua jawara teh dihembatkeun rek ngahanca beuheung beuteung suku jeung leungeun eta jawara, tapi kacepetan eta jawara geuningan ngaluwihan kakuatan maranehna duaan. Sanggeus sababaraha kali silih susul nyerang eta jawara kawas nama jawara nomor 3 teges embung miceunan waktu lila deui. Waktu eta langsung matek kakuatan anu ngatak reuwas keur sarerea anu keur nyaksian khusus nama warga eta lembur jeung warga-warga lainna anu ngahajakeun datang ka eta lembur hayang nyaksian eta saembara. Sabab dua leungeun eta jawara teh ngageter teu lila, dua leungeunna teh dibuleun ku haseup hidung beuki lila beuki kandel muter di hareupeunana teu lila ngablesat nyerang dua jawara anu masih kene nyekel Trisula jeung Gobangna. Modar sia aing geus teu hayang micenan waktu deui rasakeun yo blesat hiuk bledag bledu koleang kubrak tobat. Trisula jeung Gobangna meceleng ka cida jauhna awakna oge waktu eta langsung nangkarak pengkang dadana gosong kawas anu dibeuleum. Ngan sakitu kakuatan si Gobang jeung si Trisula teh. Waduh nanaonan sia boga kemampuan kitu patut nganon hayang makalangan di ieu tempat. Jadi nak kitu tah ku dewek tadi geus dibere waktu indit tapi teu ngawaro jadi narasakeun sia modar singkakeun gawat singkakeun ulang ka modar di ieu tempat. Bawa patugas bawa cek eta jawara waktu eta langsung nyerowok kitu atuh Sugiwa anu geus nugaskeun murid-muridna pikeun mawaan korban-korban anu cilaka atawa anu nepikeun ka henteuna kulantaran sagalana geus diatur geus aya perjanjian lamun cilaka atawa anu pikeun ka henteuna ulah jadi aya tungtung ka tukangna sabab ngaran
diadu ilmu geus bisa dipastikan lamun teu cilaka pastina oge bakal nyawa taruhana. Waktu eta sakabe baturna anu marangan dua jawara teh teu bisa kukumaha hangan saukur pinuh ku kasedih langsung mawa maranehna indi teh eta tempat sanggeus diserahkeun ku murid-murid Sugiwa. Sedangkan jawara anu masih keneh nangtung di eta tempat jawara anu geus ngarasa dirina paling hebat waktu eta nyorowok nangtang jawara keopat supaya geuwat asup ka pakalangan. Boy, sok maju giliran Andika Syah, montong ngecedok bae. Lamun geus teu wani cig indit atawa rek nonton teu nanaon, nu penting ngomong ikrar ke dewek anu jadi patandang jawara pilih tanding moal aya lawan Syah. Cek eta jawara langsung nyarita kitu bari mencong ka patandang nomor 4. Setan Syah, montong sombong dewek cicing oge. Lain sieun rasakeun yuh pelesat hiu. Teu loba nyarita deui sanggeus ngomong kitu, eta jawara teh langsung luncat bari sakaligus nyerang jawara nomor 3. Atuh. Waktu eta gelut di antara maranehna duaan kacidarongkahna kusabab kakuatanna leuwih luhur ti dua jawara anu geus teu bisa kukumaha dielehkeun ku jawara nomor 3. Hiuk pelesat leplos jebrot 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 daling deug jaling jeug. Waktu eta duanana mundur ka tukang, jawara nomor 3 mundur 2 lengkah, sedangkan jawara nomor 4 mundur aya kana 3 lengkah. Wah, ayeuna dewek oge bisa nangtukeun Syah, moal sanggup kumaha Andika oge, sabab geus bukti tenaga dewek leuwih kuat ti Andika Syah. Pilih hayang modar atau hayang cilaka dina waktu ayeuna Syah. Sok geura ikrarkeun sameme dewek moal mere kasempatan deui bakal modaran Andika kawas si Gobang jeung si Trisula tadi. Wah. Jawara nomor 3 waktu eta terus-terusan cacala katakan bangun bunga kacida kulantaran geus yakin manehna bakal sanggup ngelehkeun jawara nomor 4. Montong cacapek sangeunahna Syah, dewek can rumah saeleh urusan mundur ka tukang leuwih ti Andika teu bisa ditangtukeun. Kekuatan dewek bakal eleh ku Andika. Montong nyarita kitu Syah, maju rasakeun ieu hiuk corelat jeblak jeblok jeblak jeblok jeblak jeblok jeblak 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 jeblak. Waktu eta teu eureun-eureun peureub maranehna jeung suku diadu sababaraha kali sanajan tetep bae jawara nomor 4 teh mundur sababaraha lengkah ka tukang ngan tetep bae manehna teh teu hayang eleh atawa ngelehan kitu bae. Tetep salagi manehna masih kene bisa nangtung di pakalangan geus nekadkeun leuwih hade perlaya tibatan kudu ngaku kakuatan lawana. Eta anu aya dina pamikiran jawara nomor 4 atuh Ki Bewok barang nempo kaayaan kitu kawasna mah geus teu hayang lila deui nempo kaayaan maranehna anu masih keneh silih serang sanajan geus puguh nomor 4 kadesak terus mundur sababaraha lengkah tapi can katempo nomor 3 teh bisa neunggul kana awak jawara nomor 4 anu bisa ngajadikeun eta jawara teu bisa kukumaha deui. Hei nomor 3 montong kawas kitu Syah, kabener lamun heueuh Andika sanggup ngelehkeun jawara nomor 4 geura lakukeun. Montong loba gaya sabab dewek teu hayang nempo Arandika sakabengan saukur kawas kitu bisa dipodaran ku dewek ayeuna keneh sabab lamun ngan saukur kikituan bae ayeuna keneh ku dewek duanana bakal dipariskeun beung teh. Maju Syah, gawat Syah. Ceuk Ki Bewok waktu eta nyerowok kitu bari jeung geus nangtung bangun ka cida ambekna. Bewok montong ngacago Syah, da urang sakabe teh sarua pada jadi patandang
can puguh Andika oge bisa ngelekeun dewek atawa anu lainna sia ditadingan cocorowokan kawas kitu patut tempo tuh Sugiwa oge anu nyeun acara ieu ti tadi ngajedog. Nah Andika ngadon nyarita kitu bae cacape kawas kitu patut montong kena Andika teh kepala rampok anu dipika Inggris ulah boga pamikiran kitu sia dewek mah teu sieun tuh dewek mah teu sieun. Jawara nomor 3 waktu eta akhirna mah nyorowok kitu kulantaran kacida ambokna atuh Ki Bewok barang ngadenge caritaan kitu teu ngalilakeun di waktu manehna teh langsung ngahembatkeun leungeunna sanajan teu turun tina panggung tempat manehna diuk ngan kacida kagetna keur sarerea kulantaran angina gelebug nyamber Jawara nomor 3 hiu pelesat jebrot aduh tobat koleang kubrak sakali serang oge eta Jawara teh langsung numprak dadana hideung kawas anu dibeulem tina sungutna boborot getih lalambaran kerjet saharita manehna teh ngalupaskeun nyawa di eta tempat atuh Jawara nomor 4 waktu eta colohok manehna teh ruas kacida sabab jadug rampok anu salila ieu dipika Inggris ku sakabeh jalma bukti nembongkeun kakuatan anu di luar nalar keur maranehna harita ngan saukur ngahembatkeun leungeun teu nyerang secara langsung. Jawara nomor 3 geus teu walakaya dan Bewok Andika teh di dieu rek jadi pasarta saembara atau rek modalan jalma-jalma sia cek 4 Jawara anu aya digigireun Ki Bewok waktu eta nyarita kitu kulantaran teu panuju kana kalakuan Ki Bewok. Dewek bakal modern sakabeh jawara-jawara anu wani datang ka ieu tempat sabab degekeun ku Andika sakabeh Silisnawati moal aya anu bisa ngawin salian ti dewek. Ayeuna dewek kulantaran geus pusing nempo karelut kawas kitu patut dan haonan kawas kitu. Ayeuna dewek bakal maju langsung sok sabae anu wani ngalawan dewek maju sia blesat ka Cilegedeg. Ki Bewok waktu eta langsung nangtung ngabedega di pekalangan bari mencerong ka sakabeh jawara anu ngaderet di hareupeun manehna atuh Jawara nomor 4 waktu eta langsung mundur kulantaran manehna geus yakin moal mampu kudu ngalawan Ki Bewok mah. Alus ta eta tandana Andika hayang salamet hayang hirup keneh ngan ayeuna dewek bakal nanya ka sakabeh jawara-jawara anu masih kene dariuk sok saha anu wani ngalawan dewek maju sia maju. Andika mah ari hayang salamet mah Jawara nomor 4 cig kredit gerak kaluar ti ieu pakalangan sabab dewek moal merek kasalametan keur Andika jeung deui barudak bawa eta pugang Jawara nomor 3 teh ulang ngadon diantapkeun kitu bogang kawas kitu mah geus teu guna bawa singkirkeun ti tempat sia singkirkeun. Cuk Ki Bewok sanggeus nyarita ka sakabeh jawara nangtang harita nitah murid-murid Sugiwa supaya saterehna mawa eta jawara anu geus perlaya atuh Sugiwa teh ungguk deui nitah sakabeh murid-muridna anu kabagian tugas mawaan jalma-jalma anu cilaka atawa anu nepikeun ka henteuna supaya dipindahkeun ti pakalangan. Sanggeus eta jawara dipindahkeun Ki Bewok teh neuteuk deui ka puluhan jawara anu masih keneh diuk can aya anu nangtung atawa nyarita kulantaran nempo kakuatan Ki Bewok anu kakara ditemongkeun sakali oge geus matak kimir.
ngan geuningan kakara oge cacap ki bewok nyarita kitu corelat cilegedeg 5 jawara anu ti tadi mencerong ka cida sikeutna kaki bewok sanajan teu nyarita harita langsung luncat bebarengan maranehna geus teu hayang ngalawan saurang-saurang kaki bewok kulantaran geus katempo kamampuanna lain atah-atah teu gampang keur diungkulan waktu eta sanajan maranehna henteu secara langsung nyarita silih teuteup sanggeus silih teuteup teh luncat ka hareupeun ki bewok atuh ki bewok waktu eta ngaberakatak seuri bangun ka cida bungahna geuningan aya keneh 5 mangkluk anu hayang modar sok ari heueuh masok maju sia dewek hayang nyaho aran di kalimaan teh boga kemampuan kawas kumaha maju sia maju montong loba catur deui sabab dewek mah geus teu hayang loba nyarita dewek geus hayang gerak kawin geus hayang ngeukepan si deulis anu keur aduh gelis meuni mencrang kitu geus nungguan akang nya sabar nyai sabar sakedeung deui urang teh bakal kiwin nyai ceuk ki bewok bari ngaleret ka palebah Lisnawati anu jamotrot ku sabab kacida ambekna nempo tingkah laku ki bewok ngan teu bisa kukumaha salianti cicing jeung mikir ngadua muntang kanu kawasa dibere jalan supaya manehna salamet tina cangkreman ki bewok kusabab harita oge sanajan teu diganggu ku ki bewok tapi geus boga kayakinan saumpamana sakabeh jawara anu aya di eta tempat teu mampu ngelehkeun ki bewok geus yakin manehna bakal jadi korban nafsuna eta jadug rampok anu dipika cecep ku manehna. Sabar nyai, sabar nya nyai, sabar nyai, sabar ulah nembongkeun sikap anu teu hade bahaya keur nyai bahaya cek indung bapana waktu harita ngaharewos kitu kulantaran nempo sikap Lisnawati anu katempo ku maranehna oge bangun teresep pisan kana caritaan ki bewok boro-boro ning Lisnawati maranehna oge sabenerna memang teresep kan teu bisa kukumaha iwalti ngan saukur menta kanu kawasa aya jalma atawa jawara anu bisa ngelehkeun kamampuan ki bewok. Nuhun ambu ama nuhun tuda abdi teh kacida geuleuhna jeung deui aduh Gusti ama ambu kumaha teuing saupamina ieu kaayaan teh teu dipikaharep saupamina ki bewok tiasa ngelehkeun sadaya jawara meureunana aduh Gusti abdi bade kumaha ambu ama abdi mah alim diruksa ku jalma kitu alim cek Lisnawati bari nangkep ka indungna waktu eta nyarita kitu jeung rembay ku cai mata sabar nyai sabar kapan sagala rupana oge can anggeus ieu teh mudah-mudahan diantara eta jawara teh aya anu sanggup ngelehkeun ki bewok sanajan aduh berat nyai berat teu gampang ngan urang teh ulah pondok pangharapan mudah-mudahan nu kawasa geura nurunkeun pitulung keur urang sarerea cek Sugiwa waktu eta ngusahakeun ngalalemu hate Lisnawati. Wah nyai montong nyarita kitu sanajan lalaunan harewosan kumaha oge akang mah bakal ngadenge montong nyarita kitu sia sabab nyai teh geus ditakdirkeun bakal jadi pamajikan akang montong sedih montong ceurik sagala rupa sia atawa rek jalir lamun rek jalir kana perjanjian ayeuna keneh ku akang bakal dibawa ka kamar sia ceki bewok waktu harita ngadadak nyarita kitu kulantaran
celi batina kacida sekeutna mampu ngadenge caritaan sakumaha launa oge kawas anu waktu harita diucapkan ku Lisnawati jeung indung bapana atuh puguh bae. Lisnawati jeung indung bapana teh harita langsung caricing kulantaran kacida reuas jeung sieun. Lisnawati waktu harita bener-bener dibawa ku Ki Bewok tangtuna moal bisa kukumaha maranehna teh. Tapi 5 jawara anu geus aya di hareupeun Ki Bewok waktu eta langsung nyerobok. Woi Bewok, bontong cacapek, kawas kitu patut sia. Yo, dewek 5an masih keneh nangtung. Dewek moal bisa ngatepeun Andika ngalakukeun sangeunahna. Ngaruksak sagala rupa maehan kena-kena Andika buka kemampuan luhur sangeunahna sia maehan jelma ngelehkeun mah ngelehkeun bae tapi ulah dipaehan untung kawas kitu kalakuan teh sia Bewok. Ceuk 5 jawara waktu harita langsung pada merongos kitu kulantaran kacida amekna. Wah, bontong wani babacot kawas kitu ka dewek sia. Ceuk dewek oge sok senang dewek lakukeun. Dewek bakal pasrah sumrah ku Aradika rek dikadekan, rek ditenggelan, rek dikumaha oge sok. Dewek hayang ngarasakeun kumaha kuatna kemampuan Arandika 5an teh. Lamun Andika 5an bisa ngageserkeun suku dewek salengkah ka tukang, dewek bakal sujud ka Andika 5an sia. Wah, ceuk Ki Bewok waktu harita nyarita kitu kulantaran kacida yakina 5 jawara anu geus nangtung di hareupeunna teh moal bisa kukumaha di hareupeun manehna mah. Atuh 5 jawara barang ngadenge caritaan kitu kacida amokna ting curelat nyerang babarengan nunggulkeun 2 pereup maranehna anu geus ngandung kakuatan batin kana sakujur awak Ki Bewok anu tagen teu ngalakukeun serangan atawa nahan naon bae anu dilakukeun ku maranehna. Syup blesat cebrot 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 koleang 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 curalit 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 cilegedeg cilegedeg cilegedeg. 5 jawara teh waktu eta ngaranjug kulantaran tenggelan maranehna teh eueuh dampak saeutik-eutik acan keur Ki Bewok mah. Edan teu salah euy. Kemampuan Ki Bewok teh kacida luhurna pantesan nepikeun ka ayeuna can aya jalma atawa pupuhu pakuron anu sanggup ngelehkeun kakuatana. Nyata euy nyata. Aduh kudu kunaon ieu supaya awakna anu weduk kieu bisa katembus ku kakuatan urang. Ceuk salah sahiji jawara nyarita kitu ka jawara anu aya di gigireun manehna. Tapi samemeh anu ditanya nembalan Ki Bewok langsung nyarita molotot bari jeung ngancam anu matak reuas keur 5 jawara. Naon anu ku Andika dicapkeun sia? Montong nya capek asal sabab dewek mah moal kapalingan denge sia. Sok lakukeun ari sanggup mah montong harewosan kitu atawa geus hayang modar yeuh. Ari geus hayang modar mah rasakeun sia. Syuk cebrot cebrot koleang koleang kubrak kubrak orolo orolo. 5 jawara teh geus teu bisa nyingkahan serangan Ki Bewok anu ngagerakeun deui leungeunna kawas samemehna anu geus maehan jawara nomor 3. Waktu eta oge gulungan angin melesat kana awak maranehna nembrag awak nepikeun ka ngajungkel sarua dada maranehna teh gosong. Wah, geuningan geuyeub apu kabeh jawara-jawara anu ngadon hayang ngilu saembara teh ari sugan aing mah
Aduh sugan aing mah aya nu hebat atawa memang Arandika sakabeh teh hayang malodarnya dina leungeun dewek. Sok sadeui anu wani maju sia maju. Cuk Ki Bewok waktu harita sanggeus susurian bakat ku bunga ngagorowok deui muterkeun teutupanana ka sakabeh jawara-jawara anu masih keneh diuk jeung bingung ku sabab maranehna sanggeus nempo kakuatan Ki Bewok anu kacidarongkahna hebat di luar dugaan maranehna. Sakabehna oge jadi ngageter awakna pinuh ku kahariwang sabab lamun maranehna waktu eta maju geus yakin moal sanggup kumaha. Sedangkeun dina tangkal anu deket ka eta Pakalangan aya tangkal gede geuningan Parman geus nyaksian sagala rupana timimiti dua jawara ngamimitian ngadu kekuatan. Parman teh keur mikir dina jero hatena, ieu teh Ki Bewok pamimpin rampok anu salila ieu ku aing keur diteangan atawa lainnya. Lamun bener awas ya Bewok, ku aing moal diantepkeun, Andika bakal ditindak sia. Sabab teu pantes Andika menangkeun eta wanoja anu kacida geulisna. Pantesan disaembarakeun. Kuningan Lisnawati teh geulis. Teu nyangka si bapa jeung si emak boga wanoja anu kacida geulis kieuna. Aduh pantesan bae aing teh asa pernah ngadenge baguron gagak bodas geuningan Bapak Sugiwa jeung Ibu Sartina anu jadi pupuhna teh. Aduh bagja bapak mah urang teh bisa tepung deui sanajan dina kaayaan kawas kieukeun ku kuring bakal ditulungan bapak mak moal diantepkeun. Eta si Bewok lamun bener eta si Bewok teh jaduk rampok anu salila ieu ku aing keur diteangan moal diantepkeun, ku aing bakal ditindak ulah hariwang bapak mak. Eta anu terus-terusan digerenteskeun dina jero hate Parman bari tutupanna teh sakapeung neuteub ka Lisnawati sakapeung ka Ki Bewok. Eta anu terus-terusan diperhatikeun ku manehna. Sedangkeun Ki Bewok di Pakalangan cocorokan deui nangtang jawara-jawara anu acan aya keneh anu asup ka Pakalangan. Woi, Arandika sakabeh teh masih keneh aya nu wani atawa eueuh? Maju sia maju. Lamun geus eueuh cing beralik geura baralik montong ngacedog di tempat sabab dewek bakal honeymoon, bakal sosonoan jeung si geulis. Nyai laksana nyai, urang teh bakal jadi panganten anyar. Aduh bahagia nyai. Geus teu sabar akang mah nyai, geus teu sabar hayang dikeukepan ku nyai anu nulis. Eta anu dicorowokeun ku Ki Bewok. Tapi barang cacap nyarita kitu sanajan sakabeh jawara teh geus ngukur kamampuan maranehna tapi teu bisa ngantepkeun kitu baek. Komo deui dina waktu eta sakabehna oge apal Ki Bewok teh jadug rampok anu salila ieu geus ngaruksak warga-warga di pelemburan jeung wani malingan parawan-parawan. Setan bontong nyarita kitu cacape kawas anu bakal menang moal sia. Kami sakabeh oge moal cicingeun komo Andika teh jadug rampok anu salila ieu ngaruksak sagala rupa sia. Andika teh geus ngaruksak lembur-lembur, ngaruksak harta warga, ngaruksak wanoja-wanoja. Ku Andika jeung anak buah Andika dibawaan ka leuweung. Matakna leuwih hade. Kuring jeung sakabeh jawara anu aya di tempat
leuwih hade naruhkeun nyawa sabab Andika teh wajib diperangan. Andika wajib dieureunkeun secara paksa kalakuan anu teu bener teh sia. Bewok pelesat 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 7 jawara waktu eta langsung laluncatan saenggeus salah sahiji jawara nyarita kitu. Atuh Ki Bewok teh melotot tapi sungutna teh teu cicing seserian mengabarakatak bakat ku bunga. Bo geuningan aya kene nu hayang modar. Pek pek pek. Andika sakaberek nyacapek kawas kumaha oge teu masalah sabab bayarana nyawa sia bakal modar dina leungeun dewek sabab saha anu bakal sanggup ngelekeun jaduk rampok anu dipika kibir ku sakabeh jawara anu aya di jagat raya ieu. Sabab dengekeun sia moal aya jalma hiji oge anu sanggup ngelekeun elmu dewek, moal aya anu sanggup mapakan sagala kemampuan dewek sia. Sok maju maju are hayang molodar kabeh Andika teh sok maju 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 ku dewek moal disisakeun di podaran sakabehna oge. Ceuk Ki Bewok waktu harita nyarita kitu bari terus-terusan ngaberakatak seserian bakat ku bunga. Sedengkeun Parman barang ngadenge caritaan Ki Bewok jeung deui harita geus yakin sanajan masih kaneh mikir nah ieu atawa lain anu geus maehan indung bapana. Tapi barang ngadenge pangakuan Ki Bewok teh jadug rampok, Parman geus gilig manehna moal ngantepkeun Ki Bewok bisa angkuh deui dihareupeun manehna. Ngan dina waktu eta masih keneh cicing sabab ningali 7 jawara geus siap nyerang Ki Bewok. Manehna hayang nyaho nah 7 jawara teh bakal sanggup ngimbangan kemampuan Ki Bewok atawa kaayana bakal sarua jeung jawara-jawara anu geus teu balakaya dina leungeun eta kepala rampok. Awas ya Bewok, rek Andika jaduk rampok anu keur diteangan ku aing atawa lain Andika moal diantepkeun. Moal diantepkeun sangeunahna maehan jalma kuas maehan sato bae kena boga kemampuan luhur digunakeun kawas kitu patut. Awas ya Bewok, bakal ditindak sia ku aing. Gerentesna bari terus mencerong 7 jawara anu geus siap masang kuda-kuda kacida kokohna keur ngalawan jawara atah-atah mah Parman kacida yakina 7 jawara teh bakal sanggup. Tapi sanggeus nempuh kemampuan Ki Bewok anu kacida luhur jeung boga awak teas, Parman geus bisa nyawang 7 jawara eta oge moal beda jauh kaayana kawas jawara-jawara anu geus teu walakaya kacida gampangna dirubuhkeun ku Ki Bewok. Montong sombong sia Bewok, montong sombong. Rasakeun yo, belesat belesat hiu cebrot 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 cebrot. Nanaonan sia, nanaonan nu patut dipake ka aing. Nanaonan sia hayang modar Andika yo, rasakeun hiu belesat cebrot cebrot koleang 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 curalit 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 celegedeg 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 celegedeg. 7 jawara teh sanajan maranehna teu sanggup nyingkahan tenggelan Ki Bewok ngan masih keneh bisa ngokohkeun 2 sukuna panceg dina taneuh. Sanajan sungut maranehna waktu eta ngalaikeun getih lalambaran kusabab tenggelan Ki Bewok teh lain tenggelan sambarangan. Tapi waktu eta masih kene untung kaayaan maranehna teh henteu kawas jawara anu samemehna langsung dibebut kana lemah jeung
saharita ngalepaskeun nyawa. Lumayan aran di katujuhan teh, tapi montong boga pamikiran bakal bisa ngelehkeun dewek sia. Ayeuna sok maju deui ka belakang mampuan naon aran di kasok. Tunjukkeun ka aing sia, tunjukkeun geubat. Aing mah geus teu hayang miceunnan waktu lila deui. Sok lakukeun sia, lakukeun. Ceuk bewok waktu harita nyorowok deui nitah 7 jawara anu masih kene reng hapranjug ngatur parnapasanana kulantaran kacidah sesakna komo deui getih terus-terusan keluar tina sungutna. Bewok sia. Andika bener-bener sombong Andika sia. Sanajan kuring tujuan geus kawas kieu leuwih hade paeh tibatan ngantepkeun kalakuan Andika salilana ngaruksak kahirupan masyarakat sia. Rasakeun yuh, drek-dek 7 jawara teh waktu eta langsung ngaluarkeun ilmu pamungkas maranehna. Tapi samemeh 7 jawara ngaluarkeun kemampuan pamungkas anu geus pasti maranehna anu bakal cilaka, Parman waktu eta langsung ngajorelat nyaho-nyaho geus aya di tengah-tengah antara Ki Bewok jeung 7 jawara. Belesat celegedeg. Heup, Mamang sadaya leuwih hade mundur bahaya. Mamang sadaya moal kuat matak cilaka. Keun anu kieu patut makukuring anu ngawarahna jig Mamang tujuan mah mundur saksian bae naon anu bakal dilakukeun kukuring ka ieu mangkluk. Ceuk Parman bari neuteub sakedeung ka 7 jawara anu colohok kulantaran maranehna kacida ngaranjugna sabab gerakan Parman teh teu katitenan ku mata maranehna jol geus aya di hareupeun. Sarua jeung Ki Bewok manehna oge ngaranjug kulantaran mata anu biasa mampu kacida gampangna gerakan sakumaha cepetna oge waktu harita mah gerakan Parman teh bener-bener teu sanggup katalingakeun jol geus aya di tengah di antara manehna jeung 7 jawara. Ngan keur Sugiwa jeung pamajikana waktu eta kacida bungahna barang ningali pamuda anu salila ieu diharepkeun datang waktu eta geus aya di pakalangan. Jang Parman, syukur Ujang, syukur. Waktosna ka Bujeng Sep. Cag urang kantunkeun heula cariosna dugikeun ka dieu. Kumahanya kaayaan Parman anu ayeuna geus aya di hareupeun Ki Bewok jeung deui Ki Bewok teh nah bakal sanggup ngelehkeun Parman atawa moal. Insyaallah kapayeuna ku simkuring diteraskeun deui sapunya repegat simpai paturai patepang deui mangga permios.